Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal filmai anu tetep dina martelakeun cai alladzi la yadfa'un najasah anu henteu bisa nolak najis walladzi yadfa'uha sareng cai anu bisa nolak najis. Cai dina susuci hukumna kabagi opat. Hiji aya cai anu suci jeung nyucikeun. Suci jeung nyucikeun nu kumaha nu kitu nyaeta cai mutlak. Aya cai mutlak teh cai nu ngaranna teu aya kaidna naon. Cai we geus. Cai mutlak teh cai absolut cai eta mah. Contoh urang nyanak cai ti sumur. Di emeran cai naon teh ngaranna? Cai we geus. Nya. Lamun dikana botolkeun cai botol, lamun dikana gelaskeun cai gelas. Cai we teh aya naon? Beda jeung misalkan cai geus kacampuran ku teh. Cai naon? Cai teh sebutan lagi nya. Kana botol cai teh, kana gelas cai teh gelasnya. Tapi aya teh gelas make botol itu mah. Ya, teh gelas make botol. Aya teh kotak pakai gelas. Tah cai mutlak mah cai nu ngaranna teu aya embel-embelan naon cai entos. Punah pindah ka itu ka dieu tos cai eta negara eta cai mutlak tah nu kitu cai nu suci jeung nyucikeun. Maksud nyucikeun teh bisa dipake susuci kurang. Boh miceun najis, boh ayeuna pake wudu atau adus tah cai nu kitu. Cai mutlak, cai nu suci nyucikeun teh dawu ulama ayat 7. Almiyahu ai pirang-pirang cai alatia juju anu beunang. Naon atat hirubia susuci ku eta cai sabumiyahin 7 rupa-rupa cai. Mau samai kahiji cai langit. Bahasa cai langit, padahal sudah cai hujan, cai turun ti langit, cai hujan. Nya, cai langit, cai hujan teh suci jeung nyucikeun. Lamun urang keusum hujan ayeuna nane diburuan kana dreum eta cai suci nyucikeun bisa dipake wudu, bisa dipake adus, dipake ngilangkeun najis jeung sajabana. Nya, cai hujan. Makanya bukan cai hujan mah cilanong cenah. Hujan kakara mah sakitu mah hujan kakara ai kenteng ieu geuning kebul ka kebul. Hujan kaginya di kabok kebul teh bola lanong kitu jadi penyakit. Maksudna cilanong mah cai anu langsung teu kana kenteng heula. Nah kitu terus pada al hikmah kitu nya. Kai cai naon cai hujan anu suci tur nyucikeun. Kadua wa maul bahri sareng cai laut. Cai laut suci jeung nyucikeun. Sing urang teh mah amun ka pantai ada wudu. Oh cai ka toilet mah jauh, oh cai laut pakai wudu, sok suci eta ge. Bahkan laut mah tombon caina sasatoan ge sasatoan ieu ge halal. Sasatoan laut mah halal sadayana ge. Sing ngaran anjingna ge anjing laut halal. Ya karena babi laut halal. Aya kuda laut halal. Aya deui singa lautnya, aya lumba-lumba, paus heug wae pokona mah ngarang-ngarang binatang laut halal. Biasa kuda dituang, dipasak dituang, atah-atah heuh. Kitu nya. Da ari masak mah sanes nyucikeun, ngasakeun. Ayeuna daging hayam geus teu meunang motongan, halal di dahar. Halal.
dari pasak mah digoreng dibeuleum mah eta mah ngasakeun lah nyucikeun da geus suci mun beuki mah we dari atas katanya tah laut kitu sasatoan laut sadaya suci sadayana kecuali satu anu hidup di dua alam hayatun pidaroen hidup di darat bisa dicai bisa tapi kain kita mah model naon keyeup kan cai bisa di darat bisa gitu atau buaya ya aya buaya laut buaya darat oh saja lah nomor katilu cai anu suci jeung nyucikeun teh wa mauna hari sareng cai walungan cai walungan urang ke sungai walungan cai leuwih wudu di dinya alus di dinya komo alus waktu kelep ka jero kitu leuwih teh teu bijil deui eta cai walungan nya kan kapungkur mah di urang keur can usum aya cai air bersih ya cai pan kalau mah usum katiga ke kawalungan ke Cijulei atau ke Cihieum nyanyian gombangan itu nya marani saudara gombangan seluruh solakoh ya harta mah tah usum dinya mah ibu-ibu ge marani teh pati belesen barebas marani teh seluruh solakoh ayeuna mah masing-masing di bumi alhamdulillah ya kaopat wa maul biri sareng cai sumur. Nah, ieu sejarahna kurang, masing-masing kudu sumur, cai sumur eta suci sareng nyucikeun. Ya. Wa maul aini sareng ka sabaraha? Kalima. Cai mata. Nah, itu matanya. Air mata. Balikeun jadi mata air. Itunya nanti lain air mata kalau mata air cinyusu maksudnya nama tah nu dokap ka urang ayeuna ti kidul teh cinyusu dituna teh suci jeung nyucikeun cinyusu teh wa mau salji sareng cai salju lamun di urang teh maya daerah dingin turun salju lama-lama mencair talian kun jadi cair biasa suci sampai kitu nya si urang hidup di daerah salju. Terus katujuna wa maul baridi sareng cai ibun. Cai ibun dikumpulkeun kurang deh. Ya cacak selak. Menang saemer sabaraha bucak selak mah dipake wudu heuh kitu pake ciketnya. Aya nu sairan sok barida ka rapal ya. Sakur cai bijil ti bumi ti langit. Benang dipake susu cinajan kayak ibun cilaut sumur walungan hujan buah ciburial jeung cihujan 74-nya eta cai mutlak cai anu suci jeung nyucikeun nomor kadua cai hukum cai teh suci nyucikeun tapi makruh dipakena suci nama bisa dipake nyucikeun kan makruh nu kumaha nu kieu teh maul musammas cai anu panas ku mata poe mata poe lamun panon dinten kali cenah mata poe cai anu panas ku mata poe contona tadi teh urang nane hujan dina dreum di buruan pas berang panas poe tak kasorot kubal poe dirampak ke caina hangat panas bahkan panas tina dreum teh di kasopan poe panas eta cai makruh di angena urang walaupun suci tiasa ge nyucikeun ngan makruh kumaha lamun wadahna nu dipalu tina besi model tina deum badeng sabab lamun posisi kasorot palu poe panas eta drum teh bisa ngalawakeun karatna bisa melepuh ka hijing cai eta bahaya mah kitu bahaya namanya kayak menimbulkeun penyakit kusta lain jeung manusia wae jeung sesatuan kitu mah dipake ngumaheug ngamalikeun domba misalkan mah teu meunang jadi penyakit kitu teh nya makruh maksudna makruh meunang mah meunang dipake bae aya iman makruh dipake bahayakeun nomor katilu
cai anu suci tapi teu nyucikeun. Suci tapi teu nyucikeun dua rupa. Kayaknya tak cai mustakmal. Mustakmal teh cai nu geus dipake. Cai kurang ti wakulah geus dipake sesuci, teu meunang dipake deui sabab eta geus mustakmal geus dipake. Saperti urang teh aya najis di tangan. Kumaha teh kana emer teh dikerebeken, kumaha? Awas we, cai tah. Ieu teh mutanajis eta nya mustakmal kieu. Urang aya najis di tangan dipakai sesuci atau dipakai wudu, cai urang di kana emer eta cai mustakmal ngaranna. Lamun kieu seseutik mah siukan kula teh di luar ieu keuna baju kena udah sampai ngeset deh karena cai nu saember eta mustakmal karena cai teu meunang dipake suci mah kan geus teu nyucikeun. Salajengna cai anu suci teu nyucikeun teh al mutagoyir cai anu geus barobah. Baru-barupa rasa jeung ambeug mutagoyir eta cai geus barobah. Aya oge cai nu kacampuran. Aya teh kacampuran teh kabagi dua. Aya cai anu mujawir, aya cai anu muhalid. Cai mujawir bisa kan dipakai sesuci. Tapi muhalid geus teu bisa kan suci langkul. Nu kumaha mujawir? Cai anu kacampuran ku sesuatu ngan lamun lila-lila dililakeun bakal nampar sesuatuna. Saperti cai kiruh. Jalma nganggo guntur nu ti girang teh ditanean kurang pan kiruh cai teh nya coklat juga bajigur. Kari gulaan wae geuning. Diteuleun kurang sampai sapeting. Cai si taneuna teh tamper di handap. Cai ge diheran, kamu jawir, meunang nu kitu pake susuci kurang. Ai kacampuran muhalid mah lamun ditamperkeun sampai sapeting ka samiu ge teu nampar-nampar. Eta mah teu meunang pake suci. Ngan suci nangkul, model cai kopi. Cai kopi saemer misalkan teh mah tamperkeun da moal nampar-nampar. Aya dadakna nampar misalkan teh mah. Tapi ada kopi cai nu hideung. Ya, atau cai teh ditamperkeun moal nampar-nampar ada rupana kitu. Cai kopi, cai teh, cai panta, cai sprite. Cai geus warna ke cai naon deui orson eta suci tapi teu nyucikeun. Anu urang wudu saku limun, ulah teu meunang sing loba duit ki wudu ku sprite teu meunang. Kocok seprit teman. Nomor kaopat cai anu teu suci boro-boro nyucikeun. Datang itu suci cai anu mutanajis. Tadi teh urang aya nicak teh hayang balik ka imah di karang aya ember untuk aya cai supaya sukut diasupkeun ka dinya ubahna teh. Karena ember tanya maka cai eta mutanajis eta cenah. Mulai kitu semua cai saeutik mah siuk bajurkeun lain diasupkeun ka dinya ku urang teh. Ya, hukum opat cai hiji suci nyucikeun, dua suci nyucikeun tapi makruh, katilu suci teu nyucikeun, kaopat cai anu teu suci boro nyucikeun cai mutanajis. Mudah-mudahan sia manfaatna wallahu a'lam bishawab.